ngan ieu kumaha aing ieu. Kuloh kumaha deh. Heula aing teh wujud teh monyet ieu teh. Sumuh benten tilu sanes. Dalamun aing ansrub ka tempat manusia make wujud ieu moal teh digiring-giring barudak. Wah dari paredogan ku barudak. Kadang-kadang ku jelema bangor mah meureun aing teh dikepung. Dikepung. Leuheung lamun dipake ngamen neangan duit. Pakai dogan. Meureun kabagean aing saeutik wae mah. Kadang-kadang aing bisa dikurungan di kebun binatang. Aing rek dicakar ku aing da puguh boga indung bapana teh. Wo kadang-kadang. Supaya ulah ngagetkeun ka jelema-jelema nu aya di alam marca pada. Leres. Dalamun aing asup ka tempat jelema loba mah yakin bakal jadi Wah, tongtonan, bakal jadi panonoban gitu kok. bakal jadi panonoban, hartina jelema teh bakal culdog-dog tinggal iga nempo aing we kitu. Kadang-kadang lamun menang beja mah maranehna teh engke teh. Cenah meureun ieu teh Anoman teh pahlawan baheula. Wah, moal teu nyara remah, musyrik deui. Jadi we ngamusyrikeun aing. Sedengkeun pan eueuh disemaheun angin Gusti nu kagungan. Lah, Anoman perbansana suta emut kana Purwadaksina. Basa Purwa. Purwa hartosna wiwitan, Daksina wekasan. Emut kana aji malih warna. Aji minah rupa. Taya kudu dek bebekalan ti budak teh. Aya tutungkusan deh eta. Kudu dek neangan ilmu ti lelemut nalungtik pangarti ti leuletik teh kieu ya aya we sampeureun. Aya purakeun. Di aya purakeun geuning ieu. Aya purakeun di mana kasesekan deh aya. Di mana kacanir bangban heuh. Sakelaras. Nu matak wayana ieu ka jelema mere beja Kumaha kulan? dari puh atuh neneangan hayang jadi pagawe tetep teh. Kedahna. Kudu sugak sogok itu ieu jeung sajabana. Nya Ai sakadahna kumaha. nu matak usahakeun lamun ngudag-ngudag hayang jadi pagawe tetap wah ripuh. Ribu pusing. Tapi lamun hayang senang mah kudu tetap digawe. Eta nu lalugina apa? Oh, pagawe tetep mah kadang-kadang geuningan korupsi kaituna. Aya we pamingpin ngetik oge muni wo dereredan. Nya ngetik oge. Eueuh he pamingpin suku ditanggunyarkeun kana meja. Ngabaheuh hayu we. Ai rapat sarare geuningan. Oh, kadang-kadang geuningan di luhur oge geuning nya waki-waki rakyat teh di mana-mana aya sidang paripurna teh hararees. Sararees. Nolol we wungkul gajih we. Hayang teu bareuh nyebeuteungna lah. Nu ditinggali teh nekenna we bungkul abi. Oh. Lain ongko ngawakilan rakyat kira. Ai ragu rapat. Nyaeta anu di maksud teh supaya saur manuk persatujuan ti sararea. Sumohon. Ainu hees deknya tujuan kumaha? Paling ngadahdir nu hees mah. Oh picontoeun. Teu aya ulah. Aya. Mata kese ngawujudna. Lamun ditawaran ka itu studi perbandingan ke luar negara. Warit. Kula warga digubuk bari make duit rakyat. Goblok deui. Larikat lamun aya korban. Oh. Alah kanca. Abeh teu ngagetkeun ka jelema aing rek jadi jelema we. Oh kitu kula. Sae. Da jadi jelema nempo jelema mah teu pati ribut teuing nya. Wah bener. Mending jadi Ya biasa da teh mah. laras. Da ngajadikeun jelema aing ah. Oh sae. Sakedeung mah. Mangga. Pada jadi jami, pada jadi lalang oge mangga deh. Oh da nyaga wujud kieu aing da ai hate mah tetep we jadi jelema. Oh sami we. Nyaga monyet da jelema aing teh. Laras. Pateng saya salira hate yang pada jagan mah. Lajeng Anoman perbansana sutarep sidakep senekut tunggal mateni bebahanan satur tria. Catur.
saturaning opat iya tria angen-angen sir budi cipta rasa hege nyaeta ngawatek aji malih warna dan nerah ingkang ngawatek aji kang linewi ngawatek aji malih warna aji malih warna lir malam tumraping api saciduhing metu sakat saping nyata tuh leres watek wantos anoman perbansana suta duduan narasamanea hege pranyata trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan sakedet netra leungit diri sayakti ilang warna nu senyata jangelek jadi manusia Ngorsak ya sesekarning wang Ngorsak ya sekarning wang cakaya gilang gumilang ilang gumilang Nguresah ya sesekarning wang sakaya gilang gumilang watek aji danar-danar watek aji danar-danar kansa kurang aya pikir saya naon moal aneh teuing meureun moal teten manusia ningali bentuk manusia deui mah nya sumuhun moal jadi perhatian gitu moal jadi perhatian batur paling-paling meureun jadi perhatian gadis ari kasep kieu mah kasep sakieu kasep ai kasep nama sami sareng paling kasep mana jeung Agus Lioban kasep salira beres palit kasep salira deui jeung palit kasep salira komo mun dibandingkeun jeung Mang Entis meureunnya tapi bahtisna laras tadi luka deui mun jeung lurah abud kira-kira jeung papilot kumaha kasep salira papirat mah kedah jeung emer bagja kansa da puguh urang mangahibur hirup teh heueuh iya tuh kan tenang perlu hiburan mah priyogi aduh kansa kulang kitu geuning ramena di pawenangannya kansa kitu hareng-hengna pawenangan hareng-hengna alam dunya sumuhun kulang nu mata karunya ka manusia-manusia anu ubud dunya naon ubudunya teh aden naon hartosna hirupna teh nganukur mikiran dunya wungkul tanpa mikiran akhirat kansa paingan atuh pangkus teu sadareun dirina teh bakal maot sumuhun eta kulang dina sadarna oge sia pajarkeun teh mung penghirup gitu mumpung cager bejarkeun heuh mangpang meungpeung leres tapi parendene kitu kansa keur urang ulah ngareken sanajan eta jelema tukang ibadah leket ibadahna ulah ngareken eta jelema teh asup surga sumuhun kahiji kadua ulah ngareken ka eta manusia sanajan hirupna jahat ulah ngareken eta asup ka neraka naon sababna sabab aya hak keur jelema mah husnul khotimah
alus katungtunakeun kumaha lamun anu dituding ku urang asup ka neraka teh manehna tobat leuwih ti urang nya kanca jeung deui eta manusia leket ibadahna ku urang direken eta manusia bakal ka sawarga atawa asup sawarga kumaha lamun tungtungna manehna teh teu kuat ku gogoda hirup nya kanca cek urang Sunda mah meureun aya nu maut nyerek ka puhu atawa maut nyerek ka congo nya kanca da geuning urang hirup teh salilana teh ceuk kolot urang ceuk karuhun urang mah nyaeta kudu tamiang meulit ka bitis ai hartina tamiang meulit ka bitis teh aya anu positif jeung aya anu negatif aya anu kana goreng aya anu kana hade kitu sumuhun kahartos aden da tetep hartina tamiang meulit ka bitis teh kumaha amal-amalan kanca lamun amal goreng meureun urang bakal cilaka karasana ku urang lamun amal hade bakal karasa hadena ku urang deui teh hartina tamiang meulit ka bitis teh kanca pagawean hade goreng teh balik deui heeh tak kitu kanca sumuhun aden sae wawadi hayu kanca kaula ayeuna dek newak Prabu Baladewa ngan meureun lain saeutik ieu pigaweun teh dina perjuangan ieu tangtuna oge merlukeun pengorbanan kanca dina eta pengorbanan teh kudu ridho jeung ikhlas dina jero ridho ikhlas hartina kudu karena Allah nya kanca hayu urang lumaku kanca Baladewa awas sambel